Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang. Dina danget ieu hayu urang sasarengan diajar ngeunaan karawitan Sunda, khususna waditra. Khususna deui waditra rebab. Dina fungsi rebab di karawitan eta seueur pisan. Di antarana aya mangkatan, aya merean, aya marengan, mapaesan, sareng sajabina. Namun sateuacan kadinya urang diajar heula dasar-dasarna pisan dina rebab ti kumaha, dina maen rebab ti kumaha. Anu kedah dipelajari pertama nyaeta laras. Saatos laras nembe kanu surupan. Nah, tina laras nu aya di karawitan Sunda eta aya sakedikna ya 4 laras anu kedah dikuasai nyaeta Salendro, Pelog, Degung, Madenda. Nah, ke laras-laras ieu ngalahirkeun deui anu dinamian surupan. Sok aya contoh misalkeun dina lagu Laras Madenda ti sami sareng tugu. Eta hartosna nada ti dina Madenda eta dilarapkeun nada dasarna ditumbuhkeun sareng dana salendro. Nya hayu urang diajar heula nu utamina ayeuna laras anu sebagai pondasi nyaeta laras salendro. Margi salendro teh indukna tina sagala laras, indukna tina sagala surupan. Nu dikawitan nyaeta urang ngagunakeun panangan kenca. Nah, 5 ramo ieu urang gunakeun 4 ramo pikeun nengkep rebab. Anu hiji ieu jempol nyaeta kanggo istilahna teh napelkeun sangkan teu murag, sangkan teu murag. Anu 4 ramo ieu nyaeta anu nengkep nada. Dina rebab aya 2 teknik nyaeta teknik nengkep sareng teknik ngeset. Nah, anu disebat teknik nengkep teh nengkep nada ieu. Pami ngeset teknik ngesetna kumaha gitu. Eta aya. Namun sateuacan kadinya urang diajar heula nengkep tina larasna heula. Terutami nyaeta dina laras salendro. Diulang deui ramo kenca nyepeng watang rebab sapertos kieu. Anu ieu dampal panangan teh napel. Nah, nengkepna ieu sapertos si jempol teh hampir sajajar sareng jejangkung. Jadi kamana-mana teh sareng jejangkung gitu. Nah, ieu panangan teu kenging muka. Da ieu sanes rebab Jawa atanapi biola. Atanapi ulah kitu ngangkang. Nengkepna teu kenging kitu. Tapi ieu napel. Ieuna nutup. Maka hiji posisi luhur, posisi 2 di tengah, posisi 3 di handap. Nah, posisi kahiji ari salendro mah nadana rarenggang, janten urang teh kedah emut renggang, nadana renggang.
Jadi seperti kieu nada posisi dina posisi kahiji. Posisi kahiji pami bade ngalih tina dalatina na tiasa digentos ku curug. Ngalih posisi 2 namidala pami tiasana duikeun kada hungkul mangga geus sawios. Tanu lakna ngalih tiasa eta nah, jadi tina ngalih tina perpindahan tiap kahandap anu tadina ditengkep ku jari kadua janten ditengkep ku telunjuk. Kami disimbolkeun ieu teh ramo teh A B C D. A B C D. Jadi pami ngalih misalkan A B C A B A biasa gitu. A B C D biasa gitu atau napi A B A B. Nah, dina posisi salajengna nu katilu nada anu nganggo cingir atau napi jari simbol nade ting ngawitan nada na mi da petit atau napi alif. Dikaluhurkeun tilasna atau napi kahandap ngalih kahandap tah gitu dasar-dasar dina penjarian laras salendro. Janten ramo anu opat ieu disimbolkeun A B C D. Jadi A B C pamingali A B gitu. Kertas ieu nya A B C tiasa A B A B C A B A B C D. Nah anu ngagunakeun jari D teh nya atau napi cingir teh pami kadongkang para saderek sadayana seperti kieu misalkan ada abi mah kadongkang mi oge mangga abi mah henteu cenah da kitu pami henteu mah kitu pami nu kadongkang mah tuh seperti contoh misalkan aya pados teu ngalih gitu sami wae
teu ngalih mah gitu. Jasa di praktekeun ku kadang wargi sadayana aya langkung atanapi lepat mungkin dihapunten kritik sarana mangga jasa tidugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Sampurasun.